Hayu guys, rencangan deui abi ngabersihan luka anu dina kaki si bapa. Kuning ieu teh si bapa teh keur nongkrong disamper heula ku abi teh, "Bapa hayu urang bersihan teh ya eta kaki." Cek si bapana teh ke deui we atuh cenah geus rada beurangan kagok ayeuna mah. "Geus buru Pa ayeuna we ameh jongjon ari geus dibersihan mah." Heuh atuh nya guys sok asa inget wae geuningan ari can dibersihan teh. Asa boga orok deui geuningan kitu ai orok can dimandian sok inget wae. Tah ka si bapa ge sarua we mersihan lukana teh kitu. Sok inget wae ari can dibersihan teh. Bismillahnya guys, ieu teh dimimitian diolesan ku madu. Mudah-mudahan we atuh sababiahna sing jadi landong ieu teh jang luka anu dina kaki si bapana. Sameme diolesan ku madu ieu teh nya guys biasa we dibersihan heula si kakina teh. Heuh nya guys teu karasa ieu panyakit teh geus 3 bulan nempelna teh. Da kitu teh geuning ari panyakit mah ari datangna mah sing guruduk. Nah erek cageurna mah meuni hararese. Hayang garing wae oge nu lukana teh meuni hararese keresakeun. Meureun nya guys kudu takdirna we kieu. Uji teh kasabaran meureunan kasabaran jang anu geuringna, kasabaran deui jang anu sararehatna. Tapi alhamdulillah we nya guys ayeuna mah si luka anu dina kakina teh geus rada garing, tinggal saeutik deui. Didoana deui we nya guys ieu teh mudah-mudahan atuh si bapana sing geura disehatkeun ieu anu luka dina kakina. Amin. Heuh nya guys lain kunanaon atuh abi sok karomong wae jeung si mamah teh kade mameunana kudu dijaga ka si bapa teh. Da geuningan cenah ari boga panyakit gula mah sok bedegong. Kitu ieu mah ceuk anu ngararomong we sok bedegongna teh cenah naon, cenah anu sok husulumputan mamna teh. Sok husulumputanna teh naon ke cenah keur waktuna areuweuh cenah sok naon we teteh dikorehan. Ieu mah ceuk anu ngararomong we nya guys anu pengalaman teh geuningan anu dulur-dulurna boga panyakit gula. Jadi anu boga panyakit gula mah hawana teh hayang kanu amis-amis we mameunana teh. Matak nya guys ayeuna mah si mamah tara nyampakeun anu amis-amis di bumi teh. Atuh da sok sieun kitu teh geuningan sok sieun maling-maling. Maling-malingna pas keur eueuh sasaha geuningan. Matak ku si mamah teh geus we di imah mah tara aya opieun anu amis-amis. Nya guys lain tega si mamah teh atuh da geus kumaha deui oge jang kasehatan si bapa. Ke oge geus cager mah sabatae ngan heueuh we atuh moal dibebaskeun pisan. Wayahna we panya ayeuna mah dilarang heula kanu amis teh. Matak ngomong wae teh nyaraah ka bapa teh. Kudu nurut kanu cager pokona mah nya Pa. Bapa sing nyaah deui ka diri sorangan.